Rek sedikit bercerita iya mah. Tadi anjing kejadianana teh. Urang teh di dieu teh geus wah beng ka ditu jalanan aya sajam setengah. Heulah sajam dina mun satset malah sajameun. Sajam setengah mau lewat mah gitu. Tah datang nepi ka ditu pokona mah. Nyokot orang teh naon ngaranna teh nomor antrian antrian da yuk dadaguan ku orang teh lila aya 3 jam 4 jam pokoknya mah da lila pokoknya mah ingkot kesel nungguan teh tak alhasil dipanggil aing teh naon cing naon lagi kosong cenah mohon maaf atas ketidaknyamanannya anjing pokoknya mah eta lamun nyaho kosong mah atuh geus we ti tadi gitu aing meni kudu nununguan gitu lamun eta mah aing geus berjam-jam gitu nah make kosong gitu nah make jeung eueuh gitu pokoknya mah aing tadi kuat amak badag pokoknya mah tadi mah pokoknya mah aing lamun ieu mah aing sore isuk engke lamun misalkan eueuh deui mah ek di beko ku aing ente di beko aing rek mau mang entis mang ade titah dipacul ku aing diratakeun eta hei mang ade mang entis ratakeun nu aing bukan amak badag pokona mah aing